Carios di negara Pringgandani Sangretna Ayu Dewi Wara Arimi nyaeta kasumpingan Raden sate budak ngetik Gatot Kaca aya dalang pohoan sih deh baik dah ini kalau bapak nggak butuh jadi pusing aing kasumpingan Gatot Kaca jeung punakawan nyaeta anu banget na bodas anu genut teh teh Semar jeung anu teh nu aduh beureum teh Cepot heeh Cepot Sidawala jeung gareng Gunirahangan dika aduh anaking sada saeta Arimi wah hati kemang soca mustika pola di pawanyangan aduh anak king jimat king anak king awak aduh king si anjing sih deh maknya anak king jimat king main dah Gatot Kaca mah budak king tapi kada dicampur baur kieu galuri ampun yap kahareup diukna ujang maknya ka Gatot Kaca nyebut ujang kan bae da leutik kana Gatot Kaca ada ka anak kumainungna gaca mimin sorak kahareup crek berotong kuat ka ditamul kitu jeung sorak kendang sia ame gede bayaran anak aing diborong sih sorak naon eta Gatot Kaca ngagarem atuh cing gede atuh sia teh hah cing gede suka teh sorak lege kieu gaula Gatot Kaca oh gitu nah halus mana geuning kerek jadar kalau dicatat ku sia jadi kele pamor aing meureun sok gedean oh turut kurang gede kurang gedean kurang gede gedean deui goblok sih teh siapa kaos entok nggak hos gitu main lah Bu ngaturkeun sembah pangabaktos ka unjuk mamahku tercinta aduh maunya Gatot Kaca jebut mama Gatot Kaca mamanya orang Jakarta gatot teh gaul tuh mah ngaturkeun sembah mamah nuhun ujang yang saha ujang teh cu kula teh jeung ieu jeung si teh panakawan teh Semar jeung ieu Semar Badnar Nangka Badranaya main Badranaya aduh dada teuing wa Semar kapayun wa aduh aya anak jang si anjing si goblok kepona karep teh ya aduh ngahaturkeun sembah pangabaktos nuhun aya anak cek saha teh Cek Semar nuhun Bapak Semar damang damang agan wah kahareup wah sawios cekap di dieu we habis budi Eta Semar nepi ka amis budi seureum wah gelo si teh henteu si teh menjiwai teh nya aya naon ieu teh nun ke antos jeung saha Kakang Semar itu sareng pun anak nun jang karep jang pot karep jang aduh ngahaturkeun sembah pangabaktos aduh aya bapak hajat ayanya aduh nah can nyawernya sia teh kayak ngawayang jeung mata saweran apa namanya beungar aingna ampun aya naon ieu teh kan ke dagoan jang Dawala kahareup si Dawala aduh hayalah panah ngahaturkeun sembah pangabaktos ka unjuk dunungan mugi katampi nuhun Dawala ka mana si Gareng ayolah panah ieu reng karep maneheng aduh anjing ngahaturkeun sembah pangabaktos anjing ditampi naon tadi tampi dipas jual deh ku abdi ka pasar anjing sia teh anjing loba sia teh apa sih Gareng Makassar nya nuhun Gareng ieu teh geuning
riung mung pulung bongkok ngaronyok di patempatan. Lir Pendra. Barang nuju raos kunem catur. Sapraptane pun Raden Arya Bima Alumapah. Arimi tingali aing mawa belut menang ngadamar. Cobek ku sia geus aji ka sia teh. Kemana karepnya Bima ngadamar? Apa keur sangsara Bimana? Geus aji di ah. Tuh ikan moan tong. Wah, sama geuleuh ka aing. Bima ngontrak. Gusti, kira-kira Nabi aya bahan maju. Aya ngan majuna ka pangbuian. Oh, kemana karep teh ah. Kan bae tingalikeun lah. Mau dibawa saya duit. Ada hirasan bae lagi. Nya.